Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syafa'ati ummati yawmal qiyamati haqqun faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Wa kama qala aidan sidqul mahabbati ala salasi khisalin ayyahtara kalama habibihi wa ala kalami ghairihi wa ayyahtara mujalasati habibihi ala mujalasati ghairihi wa ayyahtara ridha habibihi ala ridha ghairihi. Al-mukarramun, para ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para panitia penyelenggara, alladzi lam yudkar ismuhu litasyrifan wa ta'diman, anu abdi teu tiasa nyebatan hiji-hiji ku kaagungan jeung kemuliaan marang tenanana. Dipayun simkuring nedawidi wios nangtung abdi. Ibu-ibu mah caralik abdi marek nangtung. Sabab abdi mah lalaki kudu lamun teu nangtung eta lain. Ari ngaji jamaah kolot mah kieu cenah. Pan di antara nu tilu pangkolotna. Ku sabab kuring dipikolot jadi rada kolot gajina. Tapi ibu-ibu mah ulah pedah geus kolot jadi ngarasa kudu tetep ngarasa Itulah bedanya Maulid Nabi luar biasa sing kuring bingah. Bingahna kunaon? Berterima kasih kepada Allah yang telah mempersatukan bukan hanya masyarakat warga RT 15. Abdi tiluan nembe dipersatukan dalam satu panggung. Ini berkat syariatna itikad baik para panitia penyelenggara. Hese ngahijikeun nu tilu teh hese. Jeung jarang dahek nu tilu ngahiji. Tapi panitia luar biasa. Geus mampu ngahijikeun abdi tiluan dina sapanggung. Ai duet mah pernah. Pernah duet sama Ustaz Dewa di Pamulihan Subang. Spontan, didadak, karena melihat orang yang memintanya adalah sudah dianggap paman sendiri. Duet, kaul, silahkan. Duaan, eta masa panggung, ari ayeuna tiluan. Luar biasa, alhamdulillah. Jadi saya ucapkan terima kasih, khususnya panitia, umumnya jamaah sekalian yang telah mempersatukan kami. Mudah-mudahan kita semua dipersatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi abdi ngebandungan be Haji Oto cai hujan uragran milu nyambut terus terang ka urang karang mangu bungaheun cai hujan teh ulah dianggap laknat eta teh rahmat. Matak yakin simkuring nu katiisan tadi nu karagran cai hujan ulah lumpang tapi kudubu nanti jadi saksi di yaumil kiamah. Insya Allah lamun yakin waras yakin isukan jak nu matak mawa urang laksana gering teh di diri urang na sorangan. Aduh ieu cai hujan matak gering geura isukan yakin isukan gering. Tapi kalau yakin waras karena setiap nurek dituang, setiap nurek diomongan sing jadi obat, sing matak waras. Ulah sieun nu diabet karena susu ulah rugi, lamun nu diabet teu beuki susu mah rugi. Makana abdi tiba baheula 3 leutik sampai ka ayeuna beugina sebab susu membawa gering ku HP ge kana susu mah teu kok. Marukan teh cenah gering sote awak rada kana susu nama. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah keharibaan sang baginda idola umat
yang namanya selalu tersirat dan takkan pernah berkarat walaupun diterpa hujan yang begitu lebat, badai yang begitu dahsyat, sehingga membuat hati dan tekad kita semakin bulat bahwa beliau tetap yang paling hebat, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anu semu alun kembang Tanjung rasa hegar kembang mawar, malapi jajatining ati samoja jadi kadeudeung bulan. Dina tungtung kresek nadang daunan anu hejo ngemplok, anjeunna lahir endah manan kembang ada linding sapanjang peuting nyambuang sapanjang berang, negangkeun kalimah thayyibah ti masyriq dugi ka maghrib. Mugi-mugi urang sadaya nu sami kempel dina dungi ieu sing kagolongkeun umat nan miconto tu micinta kana ajaran mantena nu baris ngikeun syafaatul udma di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Ini kita tadi abdi tinggal ditandongkak tos dijajak tos disambut ku kalimat tola al badru sok sanajan tekedal seuri ge tola al badru eta. Jadi nu saeuy teh maos tola al badru ngan teu kaungkap abdi ngawakilan, jadi ibu-ibu teh maraos tola al badru. Kita tadi sareuri bae tandana ditampi sedekah. Nah, amin. Eta salat caut wangen leueutkeun sadaya jadi saksi engke di akhirat ngaromong sadaya. Nu matak pang alus-alusna sedekah lamun disorotkeun ulah dugi ka sesak kudu ieu. Ulah disesakeun eta tuangeun teh geura diseep. Bila perlu diendo ambih ridho Gusti Allah bunga suka nu mere suka jadi engke jadi sak percaya. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah nyebatkeun man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalmi nu ngariung sejak ngarayakeun jeung ngamumule dibabarkeunana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanan wa hayaan bari datangna teh tingali ginci. Ngaaweh-aweh dulur tatangga baraya mertua ulah katinggalin mitoha teh sok dipokohokeun bae. Ajak kana kahadean teh ya beu uludan di blok wage RT 15 pengajian ge trio suganta trio wek trio macan bener suwer ieu trio macan naon macan podium. Alhamdulillah. Kalau saja boleh dikatakan saking tahadus bin nikmahnya, alhamdulillah. Lahum to'aman datang teh teu nyorangan teu ngaligincing bari bu bawa jungjang jingjing kupal keupel kulak. Ari ibu tadi ngelek teu ngajingjing teu bu bawang teu nah henteu ari eta berkat di saha bu ai berkat di saha di panitia tapi suka nguludane bade. Lahum ta'aman wa amila ihsanan bari dina eta riungan teh aya amal soleh, silaturahmi amal soleh, maos Quran amal soleh, sholawat amal soleh. Dicari cing bae sinaha tadi disensegan. Ba'atsahullahu yaumal qiyamah pageto dina poe kiamat dibangkitkeun ku Allah maha siddiqin wasyuhada wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im. Dibarengkeun jeung para sodikin solihin bahkan engke meunangkeun sawarga nu pinuh ku kanikmatan. Allahumma amin. Jadi lamun paget